Bala-bala megalodon Cus orang nyian bala-bala megalodon anu sagede dampaleun teh. Sing loba wortel nate gara semu amis-amis kitu si bala-bala nate ngeunahnya. Bumbuna mah biasa we bawang putih bubuk, lada bubuk, kaldu bubuk. Ieu teh tadi gula teh saparapat besti. Pokona mah geus jadi adonan we carita namanya ieu teh urang gorengkeun heula ayeuna masih minyak teh sing panas. Tapi mun geus panas minyakna seuneuna dileutikan. Terus we make seuneu leutik senepikeun ka asak ngarah garing nepi ka jero kitu ieu teh asakna teh rata. Tuh ari geus garing mah tingalikeun babari dibalikeunana oge. Ari biasa mah ngadahar bala-bala teh disanguan kitu jeung sangu haneut jeung sambal goang tapi ieu mah kot sagede kieu mah asa hoream besti nyanguanana ge wareg garing kieu sia besti tinggal urang asaan heulanya. Ngeunah besti ieu sigana lamun sagede kieu dijualna sabarahanya kudu 10.000 mah meureun besti ieu mah da aya 10 kalieun 10 kalieun bala-bala anu 1000-an geuningan. Bala-bala teh ngeunah lamun ngagorengna bener besti seuneuna leutik garing nepi ka jero terus teu nyerep minyak sayurna loba. Di antara kabeh gorengan sarupaning gogorenganan urang mah nu beuki iwal ieu. Lain teu beuki maksudna nu kacida beukina kitu dan nu lain oge beuki. Komo lamun bulan puasa nya geus pasti we aya stok engkol wortel nyieun adonan bala-bala. Soalna lamun meuli teh sok ngantri di jalan oge ngadak-ngadak ngantri kitu besti nu dagang bala-bala teh lamun bulan puasa mah. Jadi urang mah milih nyieun we sorangan. Ngeunah nama ieu teh jeung sambal kacang atawa jeung sambal oncom geuningannya ngadaharna teh. Tapi jeung cengek oge ngeunah ketang besti. Teu karasa sia tu beak we bari ngocoblak teh geuningan.